Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui para pamirsa dina acara Barita Cepat anu nyandak warta anyar unggal dintenna. Parkenalkeun, nami abdi Arif Nur Hairi, nu bakal jadi pembawa acara salami 5 menit kapayun. Dina acara Barita Cepat poe Salasa kaping 23 Februari tahun 2021, abdi bade nyandakeun warta tentang ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran telah bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kula warga. Sumangga nyagakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuka kiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulingan. Nu dagang meh horeng lain wae urang Pangandaran, katut sabudeureunna. Tapi oge teu saeutik nu jongna di Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus belasan tahun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kula wargana ti ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungketan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tertib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Cekap sakieu warta dina acara Berita Cepat dinten ayeuna. Moga-moga warta ieu nambahkeun ilmu jang urang sadayana. Nami abdi Arif Nur Hairi sareng sing patepang deui dina acara Berita Cepat saterasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurik Sunda.